matak besi aya nu korban ieu ti ayeuna hiji siapkeun embena mun geus aya embena ulah motongan kuku sunah kajenteng pa Jumaah ge ulah setungtung encan korban dipencit ulah nyukur ai mandi mah mandi nyukuran ulah kuku ulah kabeh sakadar sunnah ulah teh lantaran kena jadi saksi ieu di awak urang hadir urang nu bagus badidinya bahkan urang sorangan nu mencit lamun urang na bisa mun teu bisa wakilkeun tah kos kitulah korban bungah jasa lamun urang jaga di akhirat kemudian aya anu nyampakeun ke di akhirat ya Allah bahkan diancam ku Kanjeng Nabi man ujida sa'atan falam yudhi fala yaqbanna musallana saha jelema nu boga kaleluasaan di poe lebaran ieu cak Kanjeng Nabi sampaikeun ka tasrek 3 poe kemudian kitu teh daek mencit korban geus ulah ngadeukeutan tempat salat ieu ancam ku Kanjeng Nabi nyingkir eta ku hebat-hebatna Kanjeng Nabi ku kudu-kuduna kana korban andai kata jamaah-jamaah bararoga kuari atawa 3 poe ka hareup tasrek kemudian teu daek mencit korban fala yaqbanna musallana ulah ngadeukeutan musala ka dieu ancam ku Kanjeng watuh kalalorban kabeh itu di zaman Kanjeng Nabi kuari mah atuh endek-endek nangan pukar pikir kami sakit jadi bejaan teu komo teu di bejaan kos puasa bae sakitu ge di bejaan ja uduk beak uduk atuh komo mun nu ngageuing-geuing barudanan atuh ieu mah geus ka palostromo mah geus masyaallah masyaallah kemudian urang korban diri urang dek ngorbanan kolot nu geus mawa urang masih keneh nyaritakeun masalah kisos di mana di negara wajib ngaraksa jiwa teu meunang dirusak jiwa manusia kecuali anu merangan ka agama merangan ka jelema mukmin satungtung temerangan wajib kudu diraksa ketika nyeun karusakan maka wajiblah kakenaan ku sanksi kitulah Imam Syafi'i ngajelaskeun dina aturan tata cara sosial kenegaraan nu patali jeung syariat nu dijelaskeun dina kitab Al-Qur'anul walil qisasi hayatu ya ulil wajib ngaraksa turunan supaya jelas turunan puguh bapana puguh mana lantaran kadituna bakal aya nu ngarambat masalah pertikahan masalah warisan geus atuh teu meunang dirusak turunan ketika ngarusak turunan ku cara zina maka dikenakeun sanksi lamun muhson diranjam datang ka pae lamun goel muhson dijilid dirangket 100 jilidah zani wazaniyat zaniyat wazani fajlidu minhuma mi'ata jaldah tekalaku tadi urang hukum-hukum kos kitu
non gitu. Kemudian masalah harta temenang dirusak lantaran harta daya ngarupakeun satu sarana jang menembus ridho Allah subhanahu minimalna jang nutupan aurat samping baju nahetakan harta belah dituna jang dahar belah dina jang dahar belah dituna jang kamekah kemudian korban dan lain sebagainya geus wajib diraksa eta harta teh. Ketika aya nu ngarusak harta dikenakeun sanksi wajib dipotong leungeun kitu keneh ngirit harga diri teu meunang diacak-acak teu meunang dirusak ketika dirusak dikenakeun sanksi tah loba urusan-urusan nu kudu dilaksanakeun di nagara termasuk tatanan syariat mun teu ngalaksanakeun salat ieu wajib kudu dipaehan loba tah di nagara teh anu kudu diurusan tah di negara urang hiji-hiji acan nu tadi cikeneh dicaritakeun hiji bae diurus teh. Jadi negara urang teh negara itu anu ngeusina mah nu percaya ka Al-Qur'an tapi aturanna mah make aturan Walanda. Tinggal urang marayat ieu atuh nyanggakeun sadaya-daya ka inohong-inohong nu aya di laluhur nu keur uncang-uncang nyana endek tah moal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mah lamun diayakeun sahiji dua beuh didukung jasa ku rakyat lantaran eueuh nu pernah mencoba kos kieu lah nagara urang nu zina ambalayah teu puguh hukumanana nu maling kuari mah ti mimiti maling sapeda HP motor mobil datang ka maling-maling sempak kuari ambalayah luar biasa maling kemudian adu aya nama pembunuhan geus ambalayah tapi eueuh nu dikenakeun sanksi-sanksi nu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul saha buaya presiden anu bisa saha moal ieu nu diuk di RI 1 atawa di MPR atawa di DPR di pusat anu bisa satungtung can bisa urang kuari hirup di negara Indonesia nu aturan make aturan Belanda demokrasi HAM hak asasi manusia nu dijunjung tinggi ku Amerika diterapkeun di Indonesia makin hari lain makin bagus makin hari makin bobrok boro-boro rakyatna pejabatna ge makin acak-acakan tinggal ditanya bae barartah apa henteu boga hukum kos kitu aturan negara diserahkeun ka urang betah tah henteu urang sebagai rakyat Indonesia nutur-nutur hukum model kitu acenna betah terus acenna teu betah da kumaha sok urang rumuskeun ulah siap jadi presiden naon aduh Indonesia takos kieu
tapi kulantaran menang karuhun urang ieu baheula negara tetep bae kudu dijaga. Ulah datang ka direbut ku bangsa lain, baik nagarana direbut dijajah atawa hasilna dicokotan dicokcrokan urang mah dibere hampasna doang. Terserah diserahkeun ka urang deui bae. Teu daya teu upaya urang mah iwal ti ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu. Mudah-mudahan pamimpin ulang nu teu bener sing ku galedeg. Bangun ahar ngeseun amat. Ya Allah, ya barang sing jelegur mah kena galedeg aing we disalahkeun. Masya Allah karim ya negara urang goski karep da lain beki bagus pasti beki ancur-ancuran kobon leuleuh kader-kader nu bakal jararadi SD SMP na kuari geus marabok SMA na geus tawuran terus kuliah na geus main beli-belian geus teu ngandalkeun kepinteran teu ngandalkeun otak ngandalkeun teh geus tukar dari itu beda calon-calon pemimpin nu bakal datang Masya Allah kari tinggal tunggu kehancuranana bae. Geus dua armada lamun rapi hiji pamarentah nomor kadua ulama umaro jeung ulama pada ngabangun bangsa jeung negara. Ulama bagian keagamanana supaya rapi direpok-repok mun cara bebek mah diangon bisi nyasap ka dieu digiringkeun dipecut ka dieu terus gitu nu boga lahanna pamarentahna sing bener nyieun lahanna paranti bebek mana paranti embe mana paranti kebo mana supaya jelas nu ngangonna sing nyaho kangangon bebek ulah bebek ka mana nyana di mana pecutna ge leungit ngangon bebek teu pararuh tetapi ingat saeunggeusna negara acak-acakan tetap ulama mah teu meunang eureun dakwahna ulama mah kudu terus bae amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah negara acak-acakan pamimpin tepuguh ngurusanana lain haju lepas tanggung jawab ulama mah terus bae wajib lantarannya nama diamanahan ku Gusti Allah ilmu diamanahan syariat geus teu meunang eureun kajen ku kumaha ge lamun ulama eureun pamarentah hancur atuh deuk kamarana deuk ka rumaha rakyat jadi kudu terus bae ulama mah sangkilang pemerintah korupsi pamarentah mabok ulama mah kudu terus bae negor bae boh ka pemerintah boh ka rakyat terus bae ngagiring-giring umat terus ngangon umat supaya atuh kajen nu mapal 10 nu henteu 50 sugana tu nu mapalna 20 nu henteu 30 nu mapal 30 sugana aya 20 nu henteu nu mapal 40 sugan 10 mapal 50 jeung nyana-nyana mapal jeung nu ngangon-ngangon mapal geus mararapal kabeh. Masya Allah karimnya kayi ayah hibzul nafsi wajib diraksa diri ngaraksa awak ngaraksa ruh ketika dirusak dikenakeun sanksi loba teh mah urang mun mancaan pikir dina majalis bae majalis susaniyah eta teh geus aya caritaan hibzu dina berbagai fikih komo Imam Syafi'i mah geus nyaritakeun jasa dina siasahna oh rapih mun urang macaan kitab politik Imam Syafi'i asa bakal ku rapih nagara
lantaran maka aturan-aturan ngeunaheun jasa struktur namun di skemakeun teh kaharti jasa ieu presiden atau raja ieu menteri-menteri muncara menteri terus rapih jeung sanksi-sanksi. Tapi ingat kuari di negara di dunia keur meujeuhna dipojokeun Islam teu dibere angin. Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya tempat tuh ke Amerika ge lamun lemah malah sapira kos kitu urang ge pan itu can dirakan lah kos kitu ulah dianggap tapi ketika geus del cel urang ge rada culak cileuk. Nah itu secara politis mah kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantak Amerika kajen teh ngomong no gagah ge di jero hatena masih komo ngalawan Indonesia mah siono geus teu kudu ku tentara ku aki-aki ge sieun ku aki-aki ge sieun ku gitu mendaknya nama ngarep-ngarep aki-aki jera pararae. Bab sih. Tentara mah geus teu dianggap sebab didikan nyana. Masang kuda-kudana geus kanyahoan ku nyana jeung teu dibikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa. Pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun biasa. Cieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kanu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah anu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta tah atuh teh samarangan Indonesia tetep boga sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande di Cikande nangtung seret deui datang ke pos didinya di pos nangtung dibuka dadana Zaki Ahmad cek belan ha ini bukan orang ini ha jelema nu kos kararitu mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyana. Lamun ketika jelema neuk ngareli bararingung kabeh cek Samaun ulah bingung yeuh di barere batu bae tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli. Lantaran kula mah buta teh naon di bere batu doang. Batu ngareli nu buta menyekelan batu we kadenge Belanda duduk murti simbalu dibacaan bismillahirrahmanirrahim timpahkeun wo cegur eta nu buta bae bisa ngajegurkeun komo anu bentak meureunanan tah urang ngadenge kos kitu mah resep tah perang teh asa deuk menang wae ji atuh ulah dikira Indonesia mah lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah Jawa Tengah Jawa Timur terkenal asa nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomasna nu mantep keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura bloon teh urang Madura
asal ngadenge Banten bae Jawa Timur Madura nyoba bae ka urang Banten lain di Indonesia bae di Belanda di Amerika terkenal urang Ciomas emang kumaha gitu lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon make leungeun dibelem besi sagesa dibelem hurung berem dipaut orang Belanda nelegeun bae waduh cek kieu berapa yuk kos kieu nyieun golok tadi kitukeun set dipaut diemple-emple urang Belanda gide waduh lain lawanan cek kieu elena ku kos kitu tah golok Ciomas teh lamun make trang tong tama naon make leungeun dipaut set beres tancemkeun ka hulu oray taneuh ceuk kenakeun pindah peurahna ka dinya beres puasaan 7 mulut kaburu paeh tanu puasana golok Ciomas emang kumaha pake teu kudu dikenakeun asal katoel tek geus ngerenyed sakabeh awak tuh baheula kos kitu mun perkerisan temanggung kedu eta kumaha emang nyieun keris kitu emang nyieun keris kumaha make lain asupkeun cet ploy-ploy eta nyieun keris teh kos kitu eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu tah nu mantak nyana teh aya ku ari meneliti ka Indonesia aya keneh tah nu kos karitu teh satungtung aya keneh moal ka aing merangan Indonesia moal nu mantak padahal mah geus areuweuh ngan aya keneh aki-aki nu ngebeledeh dianggapna eta asana ieu cek keneh ya Allah boga sejarah tetap Indonesia lain lalaga tenang bahkan di Indonesia mah diperkirakan di batur geus dardirdur moal waka diserang moal waka di Indonesia ye lain lalagaan Timur Tengah serang Mesir diserang Syria diserang Irak diserang Iran diserang terus bahkan ke Thailand ke Malaysia Indonesia mah moal waka terakhir sieun lain lalagaan sieun cal model Gus Dur ya mun teh sieun kita Amerika ka Gus atuh sieun tetebakan aja pas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepat salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu di buktikeun pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho teu ka jero kampung eta di Amerika aya satu kampung di dinya disebutkeun anu aya itu selidik bener ka ditu nah eta lah bingungeun nya ka jelema-jelema model kos kitu tah mangganing cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya nyingsieunan doang mana seber bukti nama mana tuh kayak Gus Pur eta gimana cerita tuh di negara orang keur diantep acak-acakan ge emang unu naringakeun tuh aya gaib-gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang keur bae keun bae diantep dek mana sia lempanganan dek kumaha sia we ditol mah tetep ditoelkeun bae antep huru-hara seutak setik kok masalah tetep nu nyekelan Indonesia mah lain jelema sambaran wow lain eta burung Garuda teh engke mah hiber unggal negara ngabogaan kos kitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit boga sejarah Bung Karno teh mantap Bung Karno mah ku urang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jelema keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho
ini mah disebut maung Bung Karno. Jadi maung bae biasa. Ketika ka Lampung Bung Karno asuh ka Lampung ngahiji jadi gajah. Jadi gajah. Mantak sing ada tapi saya gajah. Tuh ngato hese Bung Karno mah tuh. Tempat tapana loba jasa unggal provinsi aya tempat tapa Bung Karno. Ya Allah ya Rabbi. Di imahna kadang-kadang aya bae. Aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno. Aya keneh tenang. Tenang boteng bilung aja di dieu. Orang jadi tegeun negara Indonesia mah kos kitu. Aneh. Tege tenang, kalem urang mah urang bae ngaji. Nu ngurusan negara aya. Keur barodo kuari memang ieu bang negarawan teh keur barodo. Ngenkeun bae ante. Engke ge aya muncul tek. Nu urang kaget, kuari masih kene kuliah kene. Beneran ieu mah bakal nyekel negara Indonesia teh kuari masih kene kuliah nagenya nama 3 universitas 7 universitas. Jelema na nyana kene tapi di universitas anu aya di 7 universitas. Tenang bae. Geus bisa bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, komo endi mah kitu mah. Masyaallah. Ke ulah bingung ulah bimbang batur mah batur nyekel negara keur acak-acakan urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu ngaping negara teh tenang. Lamun bapakku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid, aya bangunan. Cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung. Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu. Matak sing hade urang Cikupa pernah deh neangan teluh tama ka Pelabuhan Ratu. Namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu. Terus Gus Dur ngomong, ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu. Ceknya nanti saya ketemu, saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu. Aya naon di Pelabuhan Ratu? Mentak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya. Foto, di shooting, ternyata hasil shootinganana macam-macam. Makhluk-makhluk gaib, nu para rutin, wararideung beunang gunyana tah. Je, pancen ieu mah kos karari ieu. Aya aki-aki nu ngebeledeh aya. Sieun Amerika. Tadeke tinggal berani na bae presiden ngagetak Amerika. Tinggal nungguan presiden doang asal digetak kiih beres. Jadi ngusir nada geus teu kudu make demo-demo nunggu RI1. Tenang. Kalem di kos kitu mah cenah geuna tah. Tuh si urang sok ngabingungan negara. Bingungan diri sorangan bae geus datang ka mana ieu tahajudna. Geus datang ka mana? Dilanjut ku ajengan musannif wala qisas fi kasil izami wajib qisas dina ngahancurkeun tulang. Mun gelut kemudian bisa mariskeun leungeun atawa cimandena geus jago jasa ditekenkeun leungeunna kemudian didedetkeun jeger bletrak potong. Tete kudu kisos teu kudu dipaehan ngan engke kena sanksi diat doang tah motongkeun teh sabaraha kisos teu kudu. Naib cimande mah lain lalagan man ieu diadu-adukeun jeung tiwu ieu na ge panen. Jiga asal kita teu kudu bohong nya mah.
atungnya jotos saja teu kudu kencang teu kudu asal kena angin boleh Pak. Cimande nu asli mah kos kitu. Mentek Cimande mah baheulana teh nu bogana kan Kiai Zakaria ta eta teh nya nama ngawiridna ge bari diu dihandapeun di kolong bale ngaulinkeunana ge. Eta Cimande matek hiji kembang hiji eusi hiji wirid Cimande mah kos kitu mentek lamun keur diuk nya nama aya bae anu ngalungan naon bae ka huluna cek beunang asal cau mun batu teu beunang. Walaki sosok bikasil izami cuman walau qatu aqrabi mafsilin geus ieu mah horenganan walau audahu wa hasama audahu wa qadza qamzata abiratin munaya jelema natuan ka batur kemudian mecahkeun kana nu ditatuanana ta eta teh ai kisos man teu kudu dibales pati di cuman kudu dibales saukuran tatuna tersebut bales bae. Enggeus tadi balas dikenakan sanksi diatna 5 onta anu bisa dipakai kurban. Onta anu pas belum bisa dipakai kurban teh umurna 5 tahun beda jeung munding mah 2 tahun sapi 2 tahun nu bisa dipakai kurban teh umur 2 asup ka 3 mun sapi kebo 2 tahun asup ka 3 eta bisa dipakai korban nanya kena ulah kanu jualan kebo nanyakeun kanu jualan kebo jualan embe mah nya nama bisa bae nu penting mah laku ieu ulah nanya kena ka ahlina mun embe gembel 2 tahun ka 3 1 tahun ka 2 mun embe Jawa mak ngaranna 2 tahun asup ka 3 sakali deh mun urang korban make embe hiji embe saurangeun ta eta teh mun embena embe gunung embe gembel embe Cianjur embe Garut ta eta teh 1 tahun asup ka 2 geus bisa lamun embena embe gunung embe Jawa eta 2 tahun asup ka 3 lamun sapi 2 tahun ka 3 kebo eueuh bahasa kebo teh eta di kitab mah eta mah dikiaskeun ka sapi jadi 2 tahun ka 3 nah onta mah 5 tahun eueuh di urang mah onta kos kitu nu mentak mungpang mengpeng urang keur hirup neangan jang batur hirup urang sanggeus maot batur hirup urang guari di dunia mah batur sakasur pamajikan batur sadapur keluarga batur sasumur tatangga aya deui batur salembur eta mah sadesa aya deui batur sati kukur tak eta teh batur-batur urang manusa kabeh ge jangan laksanakeun bisnis jangan laksanakeun politik jangan ngarealisasikan berbagai-bagai aturan kudu aya jelema atuh urang atasan kudu aya bawahan pamarentah kudu aya rakyat kiai kudu aya santri dan selanjutnya nu dagang kudu aya konsumen manusia etalah batur hirup urang salila di dunia urang sieun menta anteur urang isin ge aya nu nganteur etalah manusia tak kos kitu tak kahirupan di luhur bumi ketika urang maot batur urang teh amal urang nah iyalah persiapkeun jang urang jang batur urang ketika urang maot pamajikan urang ceurik anak urang ceurik ngan datang ka bibir kuburan doang embungeun nyana asup ka jero kubur mah kajenting tadina nyana sumpah setia sehidup semati bohong
ngan sehidup doang mualdaikeun semati memualdaikeun tah jang batur urang mah amal urang salat urang milu ka jero puasa urang milu ka jero zakat urang milu ka jero haji urang milu ka jero ngaji urang kuari tahajud duha sedekah ieu asup ka jero termasuk korban sup ka jero bareng jeung urang mendak fasolli li rabbika wanhar salat anjeun salat lebaran wanhar ay wanharil udhiyah encit kumaneh kurban antak sakumaha kamarin dijelaskeun riwayat ti Siti Aisyah ma'amila ibnu adam yauma nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam Daya anak Adam beramal di poean lebaran tina hiji amal nu paling dipake karesep ku Gusti Allah tibatan ngucurkeun getih yakni kurban. Naha innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Saenyana kurban engke bakal datang jaga di poe kiamat. Tandukna bagus jasa, cekerna bagus jasa. Nyayagikeun jelema nu korbanna nu bakal mawa langsung ka surga nu mantak saminu matayakum saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah sing lalintuhan ku maneh kurban maneh hartina mun de korban nu lintuh ulah nu kuru lantaran eta bakal jadi kendaraan jaga di yaumal mentek ulah korban kunu buta tesah urang korban embe sapi kebon nu buta tesah lantaran cacat kitu kene korban embe sapi munding anu pincang teu bisa leumpang tesah korban anu gering nyata geringna datang ka urung jasa tesah jadi kudu nu jag-jag kudu nu lintuh jasa kumaha cenah kiai lamun aya nu korbanna ieu mah sapina teh kitu dikabiri teu masalah kumaha ye lamun aya lalaki pan utamana mah lalaki afdolna mangan aya ge sapi lalaki jeung bikangan aya lalaki nu afdol tapi na kuru ngan aya nu bikang wah lintuh jasa nu bikang bae ulah nu kuru kitu tah mun aya sapi majir aya nu lalaki mah teu sabar halin tuh nu majir mah lintuh jasa majir bae nu majir teh nu teu anakan ngaranna majir bikang ge aya nu majir pemberitahuan Bapak Ngadiono dari Gembor Pasir Jaya diharap pulang karena bapaknya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi Bapak Ngadiono dari Gembor Pasir Jaya segera pulang. Mun sapi kutujuhan munding kutujuhan embe mah saurang kitu nya nu rapih nu bagus urang di dunia bae ge ye di dunia dek ondangan batur geus sarariap kendaraanana urang mah eueuh kendaraanna ge culak-cileuk bae aing naek nu mana ieu iya dek ondangan bae ge geus puyeng jasa batur geus sarariap jasa woh mobil masing-masing nyana culungak cilinguk aya angkot pinuh deui pan ilu hayang lantaran kababaturan atau kaduluran kendaraan eueuh aya ge angkot geus pararinuh tah ieu ngaluarkeun motor kempes Masya Allah pareta tinggal sedihna doang sakieu ge endek kondangan sedih brul barangkat tinggal urang bae aya nu nanya deh mang pan teu milu pan dulur mamang ulah loba omong sia endek milu itu benar oh mobil marah pan nyana tungtung mah
ye atuh pan teu milu jeung ulah loba omong sia disoekeun sumut sia ku aing untung nama kos kitu tah eta di dunia bege kos kitu di dunia komo engke hararudang di kuburan be lamun urang dipapageun ku korban urang ai prak barang dedeuleuh ku urang pan kuru amat ieu mba aing atuh baheula korban kuru aduh masyaallah teh dipersiapkeun ya Allah ya Rabbi bunga amat urang ti kuburan ka mahsyar naik kendaraan di mahsyar geus ngabring jutaan manusia dipersilahkan untuk menuju surga abo nikmat jasa sapira 3 juta 4 juta 5 juta dah cara kieu kula mah deuk sapi sorangan mah langsung masalah deuk sorangan bae sapi ya gari hukumna sunah muakad korban teh hukumna sunah ngan mendekati wajib mentak dingaranan sunah muakad hampir wajib geh jang umat jang kangjeng nabi nama wajib kangjeng nabi nama korban teh wajib mentaknya nama korban saumur kangjeng nabi lobana 63 korban lantaran wajib kangjeng nabi mah urang mah sunah sunahna sunah kifayah artinya sunah kifayah fardu kan aya fardu kifayah aya fardu ain kitu kene sunah aya sunah ain aya sunah kifayah nah ieu korban mah sunah kifayah saimah saurang ge cukup jang sakadar nutupan non gitu ngaranna nutupan kasunahanna cukup ngan teu korban teu meunang ganjaran bagon saimah hiji cukup cuma teu meunang ganjaran nu meunang ganjaran menu korban ngan teu dibendu doang ku Allah ma talabahu syari'u ghairu muhattam atau ghairu hatmin sesuatu perintah nu disarakeun ku Gusti Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah teu diwajibkeun ngan mendekati kana wajib nah ieulah ngaranna sunnah muakkad unggal tahun satahun hiji 2 3 4 goreng urang lah aing mah masjidna 5 oh masalah nu masalah